makan tutut ku sia goblok. Untuk ku ieu emosi. Sia teh cager-cager budakna. Acan Geus lebaran sababaraha kali teh cager-cager. Ampun, Agung. Kabina-bina teh sia ngahiji wae nu budeg. lain ngahiji nuturkeun aing. Mode sia we nutur-nutur aing. Lolobana teh ka maneh teh ngepen. Daeng kana banget-banget teh da banget mah jiga jahe sia teh. Naon atuh? Book sia jiga singa. Mata kresep aing makana. Ngan omat ya pada sia deket jeung dunungan ulah kitu. Da aing oge sarua boga peranakan. Perasaan. Aduh teuing da aing ngomong. Gas. Teh ge ngoceh oge. Gas. Gini aya Gusti. Sudah teu aya Gusti da manggus. Si anjing Gusti kitu Gusti teh. Kan bae atuh da dunungan mah teu ngamak, sia ngamak naon teh? Ai dunungan teu ngamak, sia ngamak jeung ada gungkon ka aing naon emang. Gas. Teh ge ngoceh ge. Aya naon, Gus? Iya. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu. Ya perlu. Karena hangeuh perlu mah dikumpulkeun. Ngariung di dieu kaos nu gelo, ngaharuleng we. Naon? Gak. Saya bilang, mau diuk di dia mah golah jeung sana golah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia. Di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan. Aing kalakuan. Aing mah kenjang pepilon kana kalakuan aing cici. Mana mah? Ya Gusnya. Sia teh Gus emang aing Agus. Apa salira Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun. Aing mah Gus dah. Oh, genah sakitu. Pan rawasan gitu mah. Menitara latih anjing abon. Oh, meuni kumaha nya? Meuni teu ngabejaan. Waduh. Meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu. Apaan sidik urang teh ka maneh teh nyata ngepen, tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung bedunungan ka dieu teh meuni kitu. Jadi man teh. Bada naon teh? Diuk teh darepeung Gusti. Gede Gusti di teh. Alhamdulillah gini Gusti